Oke, yo selamat malam guys. Mangga Billy badai ngajukan pertanyaan Kangge Habib sareng McGregor mangga ditunggu sok. Enggal. Assalamualaikum, nami Abi Rudi badai naros ka McGregor mengenai hukuman PSSI anu dijatuhkan ke Persib. Kumaha wa euy? Siapa tuh nyambung nyin pertanyaan teh nanyakan masalah bola ke pemain UFC. Jadi ibaratkan siapa ek meuli bensin yang ngana ke Alfamart nya teu waras atuh euy. Tapi kan we lah aing ek dijawabnya sampai urang ngejawab pertanyaan urang ek menegaskan bahwa urang teh lain pendukung Persib, lain oge pendukung Persija. Urang mah pendukung Pia Palennya. Jadi intina mah kieu, hukuman anu diberikan PSSI ke Persib teh termasuk akal berat teuing. Contohna kamari si Ezekiel dilarang main 5 pertandingan gara-gara ngajongklokkeun huluna si Jamerson. Padahal mah datang nyari ieu hulu teh lah sakitu mah. Piraku atuh. Ari cek pendapat Habib kumaha cik? No komen lah. Seutik we tuh. Kada urang mah Tong nanyakeun ke si Habib geura ada moal apaleun si Habib mah. Urang Bisa mah ngomong, paling sinetron ajab dina Indosiar. Nya atuh ari moal ngomong mah tong ka dieu da ieu mah tempat debat Rek naon coba sia ka dieu moal ngomong mah Ek ngaranna si kotakna we unggul sia mah nya goblok. Anjing lah. Nah kieu euy urang yang dijawab ku si Habib Geus ada dijawab ku si Habib. Waktunya sudah habis. Dit balik. Next. Ya bisa nucan apa? Iya teh ngaranna AM nya. AM teh lain Asep Maulana nya. Tapi AM teh anggur merahnya. Tah anggur merah ieu ku aing geus dioplos jeung Cikiih Bupati. Jadi hargana rada mahal. Orang miskin kaya kalian mah moal bisa meuli. Tah ieu aing ge boga hiji deui ye nempokeun nya ieu keula ieu. Tah ieu teh lain minyak seungit, tapi ieu teh ciu premium. Di Indonesia mah moal aya nu kieu. Aing ge meulina di Parapatan Brazil kemari. Nah, sararia teh tongan apal teh gelas we jeung bintang sobo unggulnya. Saria ge kudu apal produk-produk anu diproduksi ku PT Miras Industri Group nya. Sok pokona mah poe ayeuna ku aing ieu produk-produk ieu digratiskeun nya. Sia teh tong maruna sia teh da aing apal sia teh sok ngarinung ngan teu kabeuli hungkul sia teh sok pokona mah gratis asal maneh ke ngadukung urang pas urang gelut jeung si Habib nya. Tah kabarudak belas enggak. Goblok sia mah. Kan baik itu kunaon sia teh. Aing mah beungar ieu bebasnya. Justru ieu teh kesempatan yang baik untuk pemasaran produk aing, produk ti PT Miras Industri Group. Pokona mah ieu produk eueuh-duana lah. Nya mangga. Tah deuleu si eta mamen aing tah eus. Nok enggal diobral produk ieu diobral poe ayeuna gratis enggal tong era enggal. Aya nu nanya deh itu. Saya ingin bertanya ke Mang Habib ya, di akhirat nanti kira-kira hukuman apa yang pantas bagi mereka yang suka minum minuman keras? Apakah hukuman itu dilelapkan ke air keras? Atau mungkin dipaksa minum air keras segalon? Atau apa sih? Tolong dijawab ya, saya penasaran nih. Percuma nanya ke si Eta mah. Ya geura sina nyobaan si Habib Saragot we atuh lah. Nisna. Bib ya bib cobaan geura bib ya ngahaneutan unggul bib sia teh ami teu cicingan teuing ami teu ulang-ulang teuing sia teh bib da aing ge apal sia teh hayang ngan era bib teu kabeuli di ongko bib. Sok bib tong era-era ka urang mah bib bisi kurang loba ku aing ditambahan sia teh tong guna teuing geuleuh aing ka mana teh bib. Ayo barudaknya kita jadikan malam ini adalah malam bersejarah untuk kita semua Ayo kita minum, ayo. Kan we si eta sina senang-senang di dunia ke. Mantap pas melayang kita ya melayang. Anjing lah aingnya. Bikin. Tong sokol si Habib, tong sok ganja. Saya barudak mana biar dia sih taguran di barudak aing di luar tong di dia saya taguran ngerakeun sia mah anjing. Emosian wae. Kemana si Habib? Kemana si ka dieu Can angeus ngomong ya aing sia teh ini tuh dasar sia. Ngerakeun lah anjing lah. Awas ya ku aing tah. Deulekeun. Ya da kieu geuwat ya geura paroto aing sok tah jeung DP lumayan anjing teh.
gunana aing. Gunana lah cicing di dia nya mekeun waktu aing malah. Diet balik lah.